Kanyaa indung. Ngadak-ngadak bubaran sakola teh langsung balik ke imah. Budi jeung Agus anu gegerowan oge henteu dipalire. Padahal waktu istirahat gesapuk rek ulin ka supermarket deket alun-alun engke samulangna ti sakola. Hate ngadadak sesebelakan. Rarai mamah ngalangkang wae. Mamah nu kiwari hirup nyorangan kadua kuring teh teu weleh sabar ngaping ngajaring sangkan kuring jadi jalma nu soleh. Saur mamah mah kuring teh ulah loba ulin, mending maca buku, ngaji, atawa kursus naon wae nu matak rea mangpaatna. Mama henteu uningan yen unggal poe kuring sok abring-abringan ka alun-alun jeung babaturan ngadon sukan-sukan. Malah minggu kamari mah 3 poe bolos sakola da ngadon lalajo film di bioskop meakeun duit SPP bulan ayeuna. Mamah hapunten Diki terang mamah teh nyaah ka Diki. Gening kamari mah terus-terusan mamah teh ngalembur di padamelan. Padahal mamah teh kagungan panyawat TBC. Saur mamah mah keur nyukupan biaya sakolah Diki. Mamah digawe banting pulang teh. Mamah hapunten Diki sejatobat moal abring-abringan deui. Moal lalajo film ka bioskop nganggo artos SPP deui. Diki bade ngaos ka Pak Ustad, bade sakola kalawan Daria. Lengkah teh asa beuki gancang. Rarai mamah asa napel dina kongkolak panon. Tapi rek asup teh asa-asa. Di imah loba jelema bari paromana Allah. Hate ngadadak ratu teu puguh rarasaan. Kuring ngajerit basa ninjo layon nu geus dirurup ku samping. Duh, mama, hapunten Diki.